Beurang nu panglilana Carpon Baskara. Aya beurang aya peuting, aya caang aya poek, diatur ku Gusti Nu Maha Suci kalawan adil. Mun beurang kasorang kalawan hate bungangang loba kasenang, karasana teh asa singet pisan. Mun peuting nyanding resep ngahuna-ngahning, karasana teh bet asa sakedeung. Brai beurang sing panjang, hiap peuting tong waka ngalincing. Keur budak lamun kabeneran betah ulin manis sok asa keheul lamun ditah ngampi pedah geus burit. Bisi aya sande kala, saur emak. Lamun keur nikmat ngarengkol ngararasakeun handeutna simut sok aya wegah ninggalkeun impian nu ararenda. Gancang hudang geura salat subuh, saur bapa. Ngan kilanceuk nu taragurah geureuh mah rek ulin saseubeuna ti beurang, rek sare sadaekna ti peuting, tara ieu gutrak getrik. Jigana eta diantarana pangna kuring keur budak resep cicing di imah kilanceuk nu geus misah imah-imah sorangan. Atuh keur kilanceuk nu kasebutna anyar imah-imah, tanaga kuring teh bisa dimangpaatkeun lain ngan ukur nyapuan buruan atawa nimba cai sumur, tapi oge ngasuh anakna nu kakarasa siki alo kuring. Ari kuring diberian resep ka budak leutik, barudak leutik anak tetangga deukeut mah sok dicoo, diasuh, diajak ulin. Komo deui alo sorangan, tur aya leuwihna onjoy ti batur sagala rupana. Budak awewe kakarang ngorondang, irungna mancung, panonna curuleuk semu bulao. Teu rek kitu kumaha, da indungna pamajikan kilanceuk teh non. Mindang pisan kilanceuk teh indit-inditan nyari kipayah, nya kuring nu kudu maturan pamajikanana di imah. Ngaregreg-regreg, najan kasebutna budak can sawawa. Mun indungna keur nyeusehan, kuring nu ngahuapan. Mun indungna keur nyusuan, kuring nu sasapu atawa nimba. Mimindengna budak teh dipapangku ku kuring kaluar. Sok resep nu ngaraliwat teh loba nu eureun heula, hayang ngajaran mangku. Puguh deui tetangga mah. Poe eta langit lenglang, najan kacampuran mega bodas katenjona asa bengras. Keur mamangku alo pisan bari moyan, tina mega jiga ya manuk hideung dua nyirorot. Beki deukeut, si horeng lain heulang, tapi si engang kapal udara Mustang Walanda. Sorana pi kahariwangeun, matak muriang nu ngadengikeun. Berebet, disambung ku sora nu jiga guludug umpal-umpalan. Pangeus si kota geumpeur, tatangga pating koceak, ngaleut mubus kana lombang panyumputan. Serine kadengena jika nu ngacerit terus ngalenggis. Ngan heuleut sajam ti harita pangeus si kota mimiti merul ka jalan. Lila-lila mah ngeungkeuy ngabandaleut bade rarebo ku rupa-rupa babawaan. Roda, delman, sapeda, nu leumpang, bari angka ribung ku gembolan ninggalkeun imahna sewang-sewangan. Harita mah nu ngaraliwat ka hareupeun imah teh teu nolih-nolih acan ka kuring nu keur mangku budak lucu teh. Geumpeur we nu aya. Pasemona aralum, malah loba awewe jeung barudak nu ngabarang ngingik. Isukna kapal udara Walanda teh datang deui, malah lain ngan sakali tapi nepi ka 2-3 kalina. Pasosore na kota teh asa lenglang, nu lalar liwat ngan ukur pamuda jeung tentara. Peutingna geus kawas gaangkat tincak. Najan dipaksa ku kolot kuring, kilanceuk mah can boga maksud ngungsi. Kakara 2 poe ti harita sanggeus kota bener-bener sepi, kilanceuk jeung kulawargana kaasup kuring indit nyingkahan kota. Kitu ge teu jauh, ngan ukur nepi ka Cisumur, daerah Kawalu, 5 km ti wates kota. Di dinya loba imah nu dikosongkeun, asal daek nyicingan nu bogana teu nyaho geus kamarana. Kilanceuk nyicingan salah sahiji di antarana. Imah kosong ieu ublog ablag, imah panggung urang kampung, tepasna ngeblag. Asa leber wawanen pisan boga lanceuk teh najan lain tentara.
katalah bengal ti zaman budakna keneh. Lain wae wani nampiling sinyo, mindeng di udag-udag gopel polisi. Nepi ka wani nyenget pedi lodong dina bulan puasa. Gigireun imah tuan dekok nu boga bioskop di Tasikmalaya. Mangsa situan keur leleson sare beurang. Zaman tentara Australia diinternir ku Jepang di dadaha, kilanceuk mah saseleket asup ka jero interniran bari ngajualan dog hayam. Bisa nyobat jeung tentara Jepang nu ngajaragana. Ku jalan mere erloji merek Mido menang manggih ti jalan. Kitu deui bisa ngawin non teh kudu parang-hareng heula jeung sinyoh lanceukna di Bandung. Majar teh ku aing mah diasongan peureup we bari nyarita. Rek dibikeun moal. Ku kuring rek dikawin kalawan hade. Rek teh dibikeun kumaha? Atuh da duanana ge geus pasini teh beh dituna. Aya nuruna ka kuring, da memeh kajadian aya serangan mah kuring ge sok rajin ilu biung. Di sakola teu boleh jadi contoh dina baris jeung peperangan. Atuh di lembur najan karek 12 tahun, sok rajin diajak ngaronda ngajaga kampung ku para pemuda. Mani asa heueuh boga baju jeung carana hideung meunang nyelep teh. Heug make dibeuberan ku beberubak. Bedog panjang teu boleh nyolegreng, sirah dibengker ku lawan beureum. Mun kadenge serine asa pangtarikna gagorowok. Siap, pareuman lampu. Dina lamunan mun seug datang walana teh bedog panjang kuring olepat ngan sajorelat nigas beheungna. Getih beureum dina bedog diusap ku leungeun baju kenca. Harita ge teu poho, bedog jeung baju mah dibawa dina karanjang hoe. Salila saminggu mah kilanceuk sok ngajak kuring ka gugunungan nu buni. Rada atra nenjo kapal udara ngaragrag-ragragkeun bom di kota jeung di Cibeureum. Kitu deui borobotna mitra liur jeung ting beledugna bom teh eces kadenge. Lamun kabeneran kapal teh nguriling tur ngaliwat handap pisan luhureun gugunungan. Kilanceuk masok ngadapang bari jiga ngecengkeun bedil. Mun aing boga bedil mah geus ragrag ta kapal teh. Cenah. Kuring mah sok ngahod-hod jiga nu panas tiris meungpeukan ceuli. Pas sore aya abrulan tentara ngaraliwat. Kilanceuk ngahajam megat di sisi jalan. Loba urut babaturanana zaman sakola geuning. Geurang ngungsi atuh euy. Da kabeh ge geus nyingkah ti kota. Nya atuh. Ari geus teu bisa ngalawan maka paksa milu ngungsi. Jigana urut sobat dalitna. Dan ngobrolna mani uplek. Tur eueuh omong nu disimbutan. Kadenge kilanceuk ngomong. Kalah kawe maneh mah, Dris, jadi tentara. Pangbalagana nyoren pistol, buuk jabrig. Kakaraku kapalna geus kabur. Komo lamun jongho kadu hareupan. Nu dipoyok kalah seuri. Tong gagabas yang ngomong teh. Bisi kadengen ku batur. Gue dicap mata-mata. Mangkaning pamajikan maneh walana. Ini sia isukan mah tong deketing ka kota. Isukna ti isuk-isuk keneh si engang teh beuki meuweuh. Teu sirikna heuleut sajam. Datang deui sakapeung diselang-selang ku kapal capung. Tabuh 10 teh kuring geus bubuntal. Kilanceuk nanggung babawaan. Pamajikan anak ngais budak, kuring ngagandong buntelan. Kakidul we, urang ngumpul jeung bapak. Ceuk kilanceuk. Nepi ka jalan gede geus porobot deui pelor ti luhur. Jika pisan nu ngadodoho si engang teh. Saparapat jam tiarap dina kamalir. Geus jauh sorak kapal kakara leumpang deui. 100 lengkah ti dinya aya mobil tentara geheng. Dina kolongna aya mayit 2 ngajapapang. Nepi ka Cicariang kawalu geus heang-heang deui kapal teh. Porobot-porobot modalkeun pelor 12,7. Nyingkur ka kebon salak. Didinya aya jelema 2 anu keur ngadepong. Nu saurang urang lembur kaciri tina papakeanana jeung kopeahna. Saurang deui pamuda di baju bulao, calana bulao, nyoren bayonet. Penek leutik di kaca panon. Cenah mah anggota TRIP, TRIP, tentara pelajar. Teu nyaho kumaha badamina. Urang lembur teh daek jadi tuduh jalan, totorobosan barimbang nanggungkeun babawaan. Atuh anggota TRIP teh milu kana rombongan. Jadi 5an. Kilanceuk pamajikan bari ngelek budak. Kuring tukang nanggung jeung tentara pelajar teh.
Ku pangalaman Kilancek ngarti yen kapal teh nyerangna atawa datangna sajam sakali. Jika ngudag tentara nungungsi sepanjang jalan ti kota kakidulkeun. Atuh lolongkrang anu sajam teh digunakeun sahade-hadena. Wanci lohor kakara nepi ka Picung Remuk deket Gunung Putri. Lempang teh kudu ati-ati da loba pisan lombang jeung kebon anu dipelakan bambu runcing. Hartina awi teh ditancepkeun, ari seseukeutna dihaja sinana rolol ka luhur. Cenah ceuk tukang nanggung ngahaja di mana-mana kebon teh dipelakan bambu runcing. Ngarah lamun aya parasit walanda jelemana kapanggang. Sajabati eta mindeng pisan jalan gede teh dipengkolkeun. Nu benerna diruruban ku tatangkalan, pengkolan jeunan teh beras kana jungkrang. Heang deui, borobot deui, bluk kabeh narangkuban. Cucuk jeung saliara mah geus teu dipalire. Dengek budak ceurik gancang ku indungna dirapetkeun kana dadana. Asahana pisan harita mah kapal teh. Jeung jiga nu nyahoeun panyumputan, porobot. Ngan sababaraha lengkah ti panyumputan pelor narancep kana taneuh. Kuring nangkuban di rimbunan kudang daunan. Tentara pelajar teh ngadeg-deg bari nyuuh kana sengked. Bayonetna mecleng. Basa kapal geus jauh ka kara rumpur rampa bari jojorowokan. Mana kacamata saya? Padahal kaca panona napal dina parantina. Urang meuntas we ka jalan Ageng. Ceuk tukang nanggung. Leut ngaleut jiga nu iring-iringan. Tukang nanggung panghareupna ari jalan satapak nya heuleut nya leueur. Nya mudun, sorodot, gubrag. Tentara pelajar nu aya di pangtukangna labuh ti kosewan. Aduh, hei, tong ninggalkeun. Manehna ngagorowok. Beras ka jalan gede, nyampak truk tentara totorombolan kuliang balukar pelor, radiator ngebul kene. Sabudeurina aya 4 mayit ngejelepang di turuban daun cau, getih meni ngabayabah. Teu jauh tidinya saurang deui keur kakejetan sisi jalan. Getih ucrat-acret dina bajuna, geus teu walak kaya. Panonna neutup langit teu kiceup-kiceup. Jigana manehna maot pangpandeurina sarta kaburu keneh nurubkeun daun cau luhureun layon-layon baturna. Pamajikan Kilancek mengpeukan beungeut budak, manehna peureum. Tentara pelajar teh deku di jalan bari kakecewisan. Kilancek ngahulang, cipanonna merebay. Manehna ngalengkah ngadeuketan nu keur kakerecetan teh. Teuing naon nu ditompokkeun kana ceulikna. Ngan bareng jeung eureun kerejetna suku tentara teh. Kilancek ceurik ngaguk-guk. Aduh, Idris. Ngan eta kecap nu kadenge ku kuring. Teu kaampeuh cipanon kuring ngalembere, maseuhan irung jeung bibir. Bedog panjang nu ngolebat, getih nu diusap ku leungeun baju kenca dina implengan merangan walanda. Baju hideung beberubak, asa nembongan jadi babegig nu ngacung-ngacung paneungeul. Ngan tukang nanggung jigana anu tabah teh teu loba carita ceg kana rancatan ret ka Kilancek tuluy unggek. Kilancek neuteuk langit. Kakara asar. Mani asa panjang pisan poe teh. Jika nyarita ka dirina. Urang mah pae jalan Ageng we. Tos sonten mah moal dongkap deui si enggang teh. Cek tukang nanggung jika nu geus apal kana jadwal. Ti palebah urug mah jalan teh mudun nepi ka sasak Cibulan. Tapi ari nepi ka dinya sasak besi teh geus paburantak diancurkeun ku tentara. Sedeng cai kawilang gede najan lain keur caah. Tukang nanggung nyontoan palebah mana jeung kumaha kuduna ngaraas mapai babatuan. Sakapeung kudu ancrub hadena pangjerona ngan sambat dada kuring. Babawaan disuhun dina sirah karasa cai nembag jeung metot suku, tapi alhamdulillah bisa nepi ka peuntas. Dina keusik sisi walungan kabeh ngalungsar, panon poe lingsir ngulon, tongeret reang disada, dengek budak ceurik, indungna nu carang takol jeung arang ngomong ngupahan jeung usapan. Mani asa sataun sapoe teh? Cenah. 3 pal deui.
cek tukang nanggung bari nete sengket ngajugjug tungtung sasak. Bring ngabring nuturkeun nepi we ka Sukaraja. Kakara didinya papanggih jeung jelema hirup, tentara sababaraha urang. Tentara pelajar teh pamitan misahkeun maneh cenah rek ngagabung. Samemehna sasalaman jeung pamajikan Kilanceuk, budak mah digalentor. Palebah kuring manehna ngajanteng terus ngusap buu kuring. Ka tukang nanggung mah nganuhunkeun maneh sababaraha kali, ari jeung Kilanceuk sirikna teu patangkep-tangkep. Burudul ti kidul aya aleutan, ngiringkeun jelema jangkung gede nungan ukur make kolor, sungutna disumpal ku jukut. Beungeutna barengep, leungeunna diborgol ditungtun jiga anjing. Anu nungtuna si Muhyiddin babaturan sakola, sarua kelas genep sakola rakyat, ngan geus gede. Basa ngaliwat ka hareupeun kuring, manehna ngareret bari ngacungkeun peureup. Merdeka! Cenah. Nyaho teh geus rada jauh. Cenah jelema nu diborogot teh maehan tentara digorowong nu disangka mata-mata ku manehna. Wanci sareupna kakara nepi ka nu dijugjug. Indung kuring rawah riwih, ngagalentor minantu, incu, kuring jeung Kilanceuk. Tukang nanggung teu daekeun di aku. Sanggeus dipulang tarima ku 60.000 duit ori. Manehna maksa balik. Kuring peureum ngarap-ngarap peuting tereh datang. Beurangna loba tetenjoan sarta sidik lain ngimpi. Poe eta teh asa karasa panglilana. Dina hate naneda ka Gusti Nu Maha Suci, sangkan kajadian nu katenjo poe eta ulah kaalaman deui dina hirup kuring saterusna.